Wilujeng siang Pak Tepang deui sareng Kang Hendra ya nuju di Ciburial kaleresan panginten ayeuna aya acara kuda renggong panginten tepatna di daerah Licin. Ayeuna panginten nuju istirahat di daerah Ciburial. Panginten ieu sakantana nuju istirahat urang ngobrol-ngobrol sareng panayagan ti Dentri Giri Muda panginten ya teh ti Alam Sari ti Alam Sari Sumedang ya asli Sumedang panginten sadayana ya teh sareng pimpinan paling mana ya. Oh iya siap. Sok bos ngawadul. Ngawadul kok abdi we ditaros kitu pangintennya. Iya pimpinan jenenganna saya punten. Komala asli ti Gili Harja. Ti Gili Harja maksana Kebon Jati. Iya terus sabaraha lami nya gaduh panayagan atanapi Tanji Dentri Giri Muda teh. Tos karena 7 tahun langkung lah. 7 tahun. Langkung. Tapi panayagan apa personilnya masih iya atau tos gentos-gentos? Itu tetap. Tapi lamun kenalan hiji-hiji sigana meunang meureun. Biasa. Biasanya. Biasa. Orang hiji-hijinya punten. Dipapaikeun nya. Ieu sareng tukang naon ieu ya? Tukang goong. Tukang goong, tos lami ngagoongan ieu. Atau saya hampir 2 tahun. Waduh, senior bang itu nya. Sareng saja jenengan teh? Wildan, di mana asli? Ranca Purut, tapi gini kan, oh ya paling gitu nyebrang kapal tanya. Ya salajengna aya aa naon ya? Abdi Toing. Aa Toing nyepeng naon a? Kecerek kanu ampli. Kecerek sareng Ampli. Panginten eta perlu keahlian khusus tuh eta pami nyepeng ampli. Nah, nya. Nya kedah kieu tak gitu ya. Masya Allah. Ini panginten sareng saya salajengna ya. Si aya ya, sareng Diki, di mana dia? Diki, di mana? Jati Urip. Katongoh pengedenya. Nyepeng naon Gitar. Lamun teu gitar nyepeng naon? Ya goong. Goong, tiasa ya salian ti gitar. Siap. Sigana rek mulai deui ya. Mulai henteu? Can. Ieu sareng anak ya. Ambo. Bulan? Ambo terus salirana rada ageng asa sesuai. Nyepeng naon ya si A? Toa. Masya Allah. Berarti tadi ningali orang ya keur kukurilingan. Di mana asli teh? Di Babakan. Egar mana? Ayo salajengna ya si Aya ya. Ieu teh rada gesit tadi teh pernah nyepeng naon nya aya ningali. Naon ya jenenganna? Depa di nyepeng naon Depa? Suling. Aduh gaga ya. Tos lami kana suling? Atos. Iya guruna di mana ya? Di Rencangan. Orang mana dah? Cisahang. Asa wow. Memang rada langka sih anu nya kalau suling teh rada susah gitu. Susah. Termasuk anu Asia teh gitar ya. Eta ampli. Ampli. Sok atuh. Kurang lanjut sareng anon ya. Keri. Mohon. Asli ti mana ya Deri? Ranca Purut oge sareng itu merenya. Siap. Nyepeng naon ieu di Dentri Giri Muda? Ampli, alhamdulillah karwa tak sigana mah ya. Tanya pemeran utama mah tanya. Teteh naon ieu teh? Nepangkeun nami abdi Fitri Paika. Masya Allah. Asa beda panggelisna. Kawitna ti Cileunyi Bandung. Orang Bandung aslina ya teh. Ai netepna di mana di diana? Di Cileunyi. Di Cileunyi. Jantan upami aya nabeuh ka dieu mangkat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Panginten patut bangga oge ya. Para panayaga ya termasuk ya sadaya panayaga ti Dentri Giri Muda tebih terus upami ya ngajugjug ka Sumedang begitu nya. Masya Allah. Ku hobi cenah. Mohon. Tas lami ya sok ngahareung. Atos. Tas saya sabaraha lama ya? Atos aya ti 2018 dugikeun ka ayeuna. 2018 dugikeun ka ayeuna eta teh ti kuda renggong atanapi benten genre. Campur sih A.
Kanu dangdut oge. Ayeuna mah tos henteu. Tos henteu. Nah, make henteu. Fokus kan kuda renggong. Siap. Bener alhamdulillah ya. Lampung rame. Ya siap. Alhamdulillah ya cinta kanu seni kuda renggongnya termasuk panginten abdi oge. Salaku orang Sumedang bangga oge nya. Ayeuna para nonoman, ieu kan usiana panginten nya masih kene muda-muda. Tapi tos cinta karena seni kuda renggong. Kalau ieu teh nuju naon nya? Nah iya kunaon ieu teh? Ieu na ya. Gentos. Tos ieu toa. Gentos toa atau napi kumaha? Toa ieu toa kontrolna digentos na ieu. Aduh, komplain tukang melodi. Mohon. Giriwik. Maksudnya gentos jalur apa kumaha? Gentos jalur. Oh gitu dioperkan kanu toh hiji deui. Nah, gitu. Alhamdulillah. Ya, Bapak pimpinan, hatur nuhun pisan nya. Mudah-mudahan ya ti Dentri Gili Muda sing sukses salawasna nya. Hatur nuhun pisan ya. Sami-sami. Sadayana, assalamualaikum. Waalaikumsalam.